Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya. Tepang dangude sareng sip kuring mang nenang beo. Hayah naras kebang naras kenihanca dina jajara carita si celuk hayam gaib bagian anu ka 18. Mangga mitra kaum dangu wilujeng ngadangukeun prung ah. Keun tunda ngeunaan jalma anu tiluan nu geus paeh teh puguh teh. Ayeuna mah urang ngacaturekeun sababaraha minggu ti kajadian harita. Teh lah boleh teu kapanggih keunaan saha-sahana anu geus jadi ulon-ulon kajahatana mah. Atuh eta kajadian teh jadi misteri wae. Di lembur Johor harita can aya di acara. Can diayakeun di acara ngadu hayam teh. Sabab tisaprak payahna sisi nyobehren oge tilu urang jalma dina atuh kayaan lemur teh dianggapna can aman. Inggis we cenah. Lamun diayakeun di acara teh bisa aya kejadian nu teu dipiharap. Ayeuna mah urang kocapkeun si Tarman nu keur ngobrol we jeung Birum Siah. Harita teh manehna keur cari cing we ditepas. Kayaan teh geus sareupna. Dipapaes ku suara jangkrik. Cihcir, ciang-ciang cari cangkas jeung bebence. Geus reang di sarada. Kayaan di luar teh geus sepi. Jalma pangeusi lembur teh geus eueuh anu lar-lar riwat. Katurug-turug kayaan teh matak aneh cenah. Sok matak pika keungeun. Lain ujangnya tisaprak kejadian kapanggihna anya layon di sisi lembur. Oge tilu urang jalma teh. Anya pugu ge, asaku aneh bi mah. Saha atuh geus mateni eta tilu urang jalma teh, kitu deui sisi nyobehreun. Anya asa susan kapanggih eta jalmana ujang. Jadi kayaan lembur teh jadi teu aman ujang. Ku kituna kapan acara anu biasa diayakeun teh nyaeta ngadu hayam. Kiwari macan aya kabar barita kitu. Can aya wawar ti anya pupuh ieu lembur. Anya atuh bi. Batekuhan teu sok padahal mah kuring teh geus ateul atuh. Hayang ngadukeun deui si jelug bi. Anya tapi nilikeun kaayaan mah. Ah, can karuhan iraha ujang. Diayakeun di acara hiburan teh. Sameureun inggis mun ceuk aya acara teh bisi aya kejadian nu teu piharep. Malahan mah ronda oge ayeuna teh beuki dihangkeutkeun. Ngan bae cenah. Kana teh anya sok ngarasakeun ujang. Anya bi atuh. Sugan kaayaan teh bisa balik desa kumaha biasa bi. Anya ngan anu ngajadikeun heran keur ibi teh ujang. Nya sepuguh ge saha atuh geus mateni eta jalma-jalma teh. Nya maksudna teh jalma jahat ujang. Mani misteriusnya teu kanyahoan saha-sahana oge nilikeun tatuna mah kapan? Nya cenah. Habe sarua jeung jalma-jalma anu eta si nyobehreun teh. Nya sarua jeung jalma nu tiluan teh ujang. Tatuna teh kitu cenah. Kuana mah matak aneh. Jeung deui nah naon atuh masalah nanya bet jalma jahat teh maehan saobat-obat. Bari jeung teu kanyahoan persoalanna ujang. Kapan ararane eta enda ujang? Ah geus bi, ulah dipikiran taeun teh. Nu penting mah urang teh salamet atuh bi. Nya ujang yang bener kitu. Tapi teh aya deui anu matak aneh teh ujang di lembur urang teh. Nah naon bi? Aya deui kitu anu aneh atuh. Eta ujang anakna Mang Doyo nu nalah Nyi Rumi. Kawan sok dak rumadak kiwari teh sok ngamuk.
tepupugu ting hayang naon ujang jeung ting kunaon da eta we mun sakali da ngamuk teh eueuh nu sanggup ngahalangan ujang direjengan teh kalah kamar celeng we da eta tadagana sok ngadadak rosa ujang eueuh na kunaon bi kawas anu kasurupan atuh na kumaha mimitina atuh keur si Tarman teh jadi penasaran eta duka teuing mimitina mah ujang da cenah mah teu kunaon ngan teu kurang karuh we cenah sok dak rumadak saperti kitu ngan bae cenah kungsi kasandingan nya maksudna nu kanu sumandingna teh sacarita kitu ujang anu nyurupna cenah mah kudu gancang dikawinkeun eta nyi Rumi teh ka manehanana eta cenah nu ngageugeur di leuweung gene ujang ting kunaon ngan cek beja mah eta Mang Doyo teh kungsi aya perjanjian da jeung nu ngageugeur di leuweung gene teh da eta meureun hayang beunghar ujang tadi mah kan bae teh kabiruyungan beunghar hanteu ayeuna we akibatna ujang eueuh karunya atuh bi anya kapan anakna mah teu tuah teu dosa atuh naha bet jadi kitu jeung deui anu ngubaran atuh bi ujang diubaran mah diubaran ku sababaraha jalma anu bisa tapi eueuh anu mampu ujang malah mah salah saurang jalma nu bisa teh hampir we cilaka disake ku Nyi Rumi untung we teu nepi ka paeh ge ujang anya atuh karunya ari eueuh nu mampu ngubaran mah eta bot rupa-rupa paeh atuh bot kasurupan sagala jeung hayang dikawinkeun sagala cenah eta teh kanu ngageugeut di leuweung gene atuh bi kapan watir atuh taktuna we ka bangsa siluman atuh nya ujang taktuna ge kitu eta meureun ngageugeut di leuweung gene teh minta anakna Mang Doyo ujang saku araraneh ujang jeung deui cenah beuki lila teh kayaan lembut teh asa dikasieun jeung dikakeungeun ujang da eta we cek nu ngaronda mah sok kaparengkeun aya makhluk gaib anu sok ngawenehan gitu sok aya nu datang ka imahna Mang Doyo teh kapeung-kapeung mah ngorbakeun anjing leuweung ujang da eta meureun utusan ti leuweung gene pikeun anya nyampeurkeun ka Mang Doyo sakancangna mawa Nyi Rumi ka leuweung gene pikeun dikawinkeun ujang anya bi aya wae atuh maniku araraneh atuh kakara oge cacap cacarita harita kadenge hawar-hawar ti kajauhan suara anjing leuweung anu babaung sorana mani ngeleuweung matak pikakeungeun jeung pikasieun bareng jeung sora eta anjing leuweung anu babaung di pawon oge nya tempatna si jelug ditundana paranje kadenge aya sora nu kongkorongok tarik naker bari terus si jelug teh kawas anu gagarapakan bae puguh we si Tarman jeung Biru Mesiah teh mani kaget tata ujang kadenge ujang anjing leuweung babaung nya bi eta anjing leuweung mending ngeleuweung atuh da beda sorana kawas anjing leuweung eta mah lain anjing kampung atuh bi nya ujang ngan eta ane eta leuleuleuh eta si jelug kongkorongok ujang jeung gagarapakan heueuh ya kunaon atuh si jelug teh buat gagarapakan atuh meureun sieun ngadenge eta anjing leuweung bi nya duka teuing ujang teang ujang bisi aya oray atau aya naon asup ka jero pawon anya dari galaprakan kitu mah kawas bisi aya nanaon kitu nya kudu teang ieu mah bi ka pawon atuh tapi kala dagoannya ujang ieu teh keung di dieu mah untuk koloyong duanana teh harita ka pawon rek ngaroris kayaan si jelug barang tapi bener we eta si jelug teh gagarapakan bae
kawas anu hayangeun bijil bae. Nah kunaon atuh bi? Si Jelug teh kawas hayang bijil atuh. Nya Ujang, kunaon nya tuh gagarapakan kitunya sok kaluarkeun Ujang. Kulutrak atuh paranjay teh dibuka pantona. Kiwari si Jelug teh geus kaluar. Geus kitu teh nelenden muru ka panto dapur. Geus kaget bae pikeun eta Birum Siah jeung si Tarman mah. Sabab eta si Jelug teh ngadeukeutan panto dapur kiwari mah kagarapakan ngabintihan kana panto dapur. Ele kunaonnya Ujang teu geuning hayam teh kalah ka ngagapruk-gapruk eta panto dapur geuning. Anya bi. Nah rek ka mana atuh kawas anu hayang kaluarin imah ieu mah. Moal lapar kitu si Jelug teh. Rek ngala jangkrik meureun bi. Nya Ujang coba we atuh buka panto dapur teh. Kan sina keluar hayang naon cenah. Atuh ari kis kitu mah si Tarman teh ngagugu kana caritaan Birum Siah. Pantu dapur teh dibuka ari jeleng teh bae si Jelug teh kaluar ngagarapak beresat lompat muru kanu poek. Puguh we si Tarman teh leuwas da rek ka mana cenah si Jelug teh. Ele Ujang teh kalah lompat ele. Bis kabur Ujang ka mana nya? Nya bi aduh. Kaman atuh si Jelug teh? Kudu diudag bi. Teu mikir panjang bareng-bareng bae si Tarman teh ngudag si Jelug. Anu dumpatna teh kakiduleukeun ku kurubutan kanu bala. Jeung kayaan teh mani poek. Tapi ke si Tarman melangeun ka si Jelug manehna teh terus we ngudag si Jelug. Eta hayam teh ditutur-tutur. Matak aneh mitra kaum dangu sabab eta si Jelug teh kawas anu rek nuju ka hiji tempat. Ana diperhatikeun teh tetela nuju ka hiji imah. Nu dihareupeuna teh katingali ngabagug dua anjing leuweung teh anu tadi disada teh babau ngeleu. Tetela eta anjing teh caricing dihareupeun eta imah. Puguh we si Tarman teh leuwas. Manehna teh teu labas nuturkeun si Jelug anu ngadeuketan eta imah. Si Tarman mah nyalingker we asup kana jero rungkun. Teu wani ngadeuketan sabab katingali aya anjing anu sakitu gedena. Nah rek ka mana atuh si Jelug teh? Kalah ka ngadeuketan eta imah. Eueuh. Eta anjing wani gede. Anya jiga nama anu tadi babaung atuh. Moal poa eta imah teh. Imahna Mang Doyo atuh. Anu dicaritakeun ku Birum Siah tadi atuh. Sangkaan si Tarman teh nyalahan memang bener. Eta imah teh imahna Mang Doyo. Tetela. Ka imahna Mang Doyo teh geus kadatangan ku makhluk goib anu mangrupakeun anjing leuweung. Kawas-kawas anu rek ngajemput Mang Doyo sangkan nganterkeun nu jadi anakna ka leuweung geneh. Ayeuna bisa kasaksian ku si Tarman si Jelug teh nyampeurkeun ka eta dua anjing leuweung. Puguh we atuh kadeng cegug eta anjing teh ngagogogan ka si Jelug. Tapi si Jelug mah teh sieun. Nu aya kalah nyampeurkeun. Kiwari geus aya di hareupeun eta anjing leuweung. Kawasna bae si Jelug. Manehna teh aya tujuan. Da eta sabenerna mah si Jelug teh kapan? Sarua bangsa lalembut. Si Jelug ngarasa kaganggu ku kadatangan eta dua makhluk anu ngabungkeleuk ka eta lembur. Dina rupa anjing leuweung anu sakitu gedena. Kapan eta lembur teh tempat cicingna si Jelug kiwari. Jadi ku kadatangan eta dua makhluk pikeun si Jelug mah asa kaganggu. Asa teh dihargaan cenah. Da seug lamun katingali mah jeung kadenge. Si Jelug teh kapanan mangrupakeun senopati anu gagah sakti, awakna jangkung gede. Katingali eta senopati anu jangkung gede teh keur adu hareupan jeung dua urang prajurit anu taya lian ti eta dua anjing leuweung. Eta si Jelug teh pok cacarita. Saha ni kaduan heuh? Bet kumawan ni datang ke tempat di mana aing cicing dulu. Kedatangan sia duan dengan cenan ka aing sia.
geus ngabarubahkeun sia. Ieu daerah teh aya dina kakawasan aing deuleu. Puguh we eta dua prajurit teh kaget. Terus nembalan. Kuring duaan mah sakadar diutus di kerajaan Kilarumpa euy. Anu di kerajaan ku Prabu Galungga. Datang ka dieu teh rek ngapageun manusia anu ngaran Sidoyo jeung anakna lah. Bangeus ieu lembur. Nah, saha si laing teh euy? Buat kumaha nis ya. Datang ka dieu. Kawas-kawas lain orang dia nya. Ceuk eta perasaan orang prajurit. Bener eta mah euy. Lain kawas orang dia. Saha sia teh euy? Cek batur sarua tumanya. Ruih hade sia tinggal ke dieu tempatan sia geus teu permisi ka aing geus teu hargaan teu ngajenan deuleu. Aing Senopati Purbangkara di kerajaan nu aya di Pasir Hayam deuleu. Kebeg atuh eta dua prajurit teu ngagebeg reuas. Tetehlah cenah anu aya di hareupeun teh kajalian di Senopati Purbangkara. Di kerajaan aya di Pasir Hayam anu diratuan ku Nyi Leungli. Geus kasohor eta kerajaan teh. Tapi keur pikeun eta prajurit anu manehna ngalaksanakeun pancen. Ngarasa pagawean geus dihalangan ku eta Senopati Purbangkara. Sok sanajan pantar Senopati keur manehanana tetep we ulah nepikeun ka pugag lampahna. Sabab tang tu lamun nepikeun ka teu hasil teh mapageun eta Mang Doyo jeung nu jadi anakna, tang tu bakal dibenduan ku nu jadi rajana nyata Prabu Galungga. Wahirna mah eta dua prajurit teh manehna teh nangtukeun sikapna. Pikeun yang hareupan eta Senopati Purbangkara alias si Jalug teh. Kiwari eta prajurit teh geus adu hareupan. Katinggalina ku si Tarman manu keur nyumput sajeroning rungkun. Biar katinggalina mah si Jalug teh keur adu hareupan jeung dua anjing leuweung. Sok padahal mah mangrupakeun dua prajurit jeur adu hareupan jeung Senopati. Katingali ku si Tarman mah katingali seak galaprak si Jalug teh narajang ka eta dua anjing leuweung. Puguh we eta anjing leuweung teh manehna reuaseun sabab serangan si Jalug teh pohara rohakana jeung mibana kacepatan anu cepet naker. Katingali ku si Tarman mah nya mangrupakeun bintihan-bintihan ka eta dua anjing leuweung. Puguh we tumerapna ka eta dua anjing leuweung mah mata kawalahan ari kituna mah sabab saanyana mah serangan si Jalug teh mangrupa tenggelan anu rohaka. Tenggelan anu cepet naker. Nepikeun ka eta dua prajurit teh kawalahan. Antukna mah ukur sagebrakan geus kalabur soak teu kuat nandangan wawasena si Jalug atawa Senopati Purbangkara. Atuh si Tarman mah ninggalina teh eta dua anjing leuweung we kawas anu lumpat ninggalkeun eta imah. Ari geus karuhan kitu mah si Tarman teh kaluar tina jero rungkun. Maksudna mah nyampeurkeun ka si Jalug. Jalug atuh. Nah naon maneh teh bet ka dieu? Sagala los-los ka dieu. Jeung di yang hareupan eta dua anjing leuweung atuh. Kapan? Tadi teh kuring mah soak atuh. Tapi si Jalug teh teu nembalan. Ukur kawas ngajakan balik dewe ka imah Nabi Rumsyah. Ari nilik tina pangajakna mah si Tarman teh ngarti. Balik ai atuh. Hayu balik bisa aya naon euy. Ku kayaan teh mani pika keungeun atuh. Atuh ari geus kitu mah si Jalug jeung si Tarman teh ngareun balik deui ka imahna. Sedengkeun pangeusi eta imah Mang Doyo sakeluarga. Nu eta tadi oge nyarampod we di jero kamar. Da puguh ari Mang Doyo mah geus surti. Kan bae nu jadi anakna nyata Nyi Rumi jeung pamajikanana Mang Doyo mah. Puguh ge kaget
ningali kaayaan anu matak pikasieun jeung aya anjing leuweung anu cicingah di luareun imah. Luarana saroak dan baik. Ngeunaan kejadian anu geus kajadian di luar mah manehna teh teu ningali anu kudu bisa kadenge we. Di wadi teh anjing leuweung teh kawas anu ngagebah terus kalabur ninggalkeun eta imah. Aya naon bapak anaknya? Oh, tah kadenge nama aya nu ngagebah eta anjing leuweung teh. Nah, atuh bet aya kejadian nu aneh. Ka imah urang teh didatangan ku anjing leuweung. Anya emak. Tapi kawan anu tos kalabur emak. Nah naon atuh anjing leuweung teh bet ka dieu nya. Cek Nyi Rumi sarua kaget. Puguh we ari keur Mang Doyo manehna teh. Apa anu tayalian teh maksudna teh? Pikeun ngajemput manehna jeung nu jadi anakna nyaeta Nyi Rumi. Pok atuh Mang Doyo teh cacarita. Geus we ayeuna mah lah. Sarare deui da geus indit. Geus ulah dipikiran lah. Keunteng naon atuh eta anjing leuweung ka dieu teh. Geus lah sarare deui mah aya naon meureun moal. Si eta Mang Doyo teh papanjangan manehna mah. Atuh ari geus ngarasa aman mah. Mang Doyo sakeluarga teh ngadon salare we tibra. Di barungku hatena mah masih keneh tanda tanya. Nah kamarana cenah anjing leuweung teh jeung boga maksud naon eta dua anjing leuweung teh. Atuh kiwari mah urang caturkeun we si Tarman jeung si Jelug anu geus balik deui ka imahna Biru Musiah. Kadatanganna teh dibagiakeun ku Biru Musiah. Kumaha Ujang? Nah ka mana cenah si Jelug teh bieu teh? Ceuk eta Biru Musiah panasaran. Pok atuh si Tarman teh tembalan. Aneh puguh ge bi. Bieu si Jelug teh kalah ka ini ka imahna Mang Doyo atuh. Eueuh, ka imahna Mang Doyo nya aya naon Ujang? Ih, matak pika keungeun jeung pika sieunun atuh teh tela bener. Di hareupeun imah Mang Doyo teh aya anjing leuweung anu gede atuh. Eueuh, terus kumaha Ujang? Nah eta hayam teh nyamperkeun ka dinya atuh. Enya. Itu pisan atuh bi. Tapi aneh kumaha Ujang jelaskeun ka Ibi jadi penasaran. Nah si Jelug teh nyamperkeun ka dinya nahan maksudna naon Ujang? Tapi si Jelug teh disangka ti anggalna atuh. Teh telak. Aduh hareupan jeung eta dua anjing leuweung atuh. Kuring menyempot we dina jero rungkun dan bisa katingali si Jelug teh diadu jeung dua anjing atuh bi. Eueuh. Diadu jeung dua anjing. Kumaha si Jelugna teh kumaha geuning tukeun naon Ujang? Henteu bi atuh. Si Jelug nu meunang da eta di bintihan ku si Jelug teh eta dua anjing leuweung teh kalah ka kalabur atuh lalumpatan. Tinglos ka mana atuh? Meureun anjing jurig bi. Eueuh nya sieunun ku si Jelug beureun nya untung we atuh aya si Jelugnya. Ngan eta bener Ujang. Teh telah bener. Nya anjing leuweung anu babaung tadi teh bener datang ka imahna Mang Doyo nya. Bener pisan bi. Nyamperkeun ka imahna Mang Doyo meureun eka jemput Mang Doyo teh jeung menjadi anakna bi. Tak kitu pisan Ujang. Nya rek jemput Mang Doyo jeung jadi anakna meureun. Kan untung we atuh kagebah ku si Jelugnya. Nah bet klesos kitu si Jelug teh nya meureun eta kaganggu meureun. Si Jelug teh penasaran eta esor anjing leuweung babaung wae. Kan wanian teh si Jelug mah. Berdasar sato meureun nyaho deui ka sato deui Ujang. Enya meureun kitu bi. Ceuk si Tarman. Sok padahal mah si Tarman teh mah ngarti kapanan si Jelug teh mangrupakeun hayam gaib. Teh lah kapan eta dua anjing leuweung teh mangrupakeun anjing gaib sarua jelmaan ti bangsa siluman silamin anu ngabangkeul ngabungkeul ka alam manusia. Tang tuwe ku datangna si Jelug ka eta patempatan teh aya maksud ari ana dipikir ku si Tarman teh bisa jadi cenah si Jelug teh haat ek nulungan Mang Doyo atawa si Jelug teh manehna teh
ngarasa kaganggu ku datangna eta dua makhluk gaib. Masyarakat kana eta si Tarman mah teu loba omong ngan manehna teh beki ngarasa bangga boga si Jeluk teh. Lah si Jeluk teh luar biasa. Lain ngan saukur hayam anu kuat acan ngalaman eleh teternya jaten ku hayam deui, tapi mangrupakeun hayam anu bisa ngalawan nya makhluk-makhluk gaib di alam gaib anu ngabungkeleuk jadi naon bae. Kur kegerentesan we dina sajeroning hatena. Hebat atuh. Si Jeluk teh lah hebat. Berarti bener atuh. Na impian teh kungsi nembongan teh si Jeluk teh mangrupakeun saurang senopati atuh nu gagah teh. Kenya jika nama si Jeluk teh jelmaan senopati. Anak buah Nyi Leungli atuh. Bener jika nama bener pisan, betul pisan, bener pisan atuh. Cek eta si Tarman manehna boga kayakinan yen tetel impian anu diwarna waktu anu katukang teh yang demongkeun si Jeluk teh mangrupakeun senopati. Bener ayana. Da memang eta teh memang kanyataanana. Kapanan tadi geus kasaksian lamun seug bisa nyaksian mah. Yen si Jeluk teh nyaeta senopati Purbangkara, anak buah Nyi Leungli di kerajaan anu aya di Pasir Hayam. Itu ari geus kitu mah Mirum Siah jeung si Tarman teh can waka bisa sarare deui ngobrol we ngalir ngidul. Caritakeun pengalaman-pengalaman si Tarman. Itu di pengalaman Mirum Siah. Atuh si Jeluk mah teh diampihkeun deui kana paranye. Berkah kiwari mah teu galaprakan barah maka tinggali anu heesna tibra. Atuh ari geus cukup mah ngobrol Mirum Siah teh tinggali geus tunuheun. Ujang ibi mah geus tunuh. Kapan isuk teh kudu dagang Ujang. Hayu urang sare ayeuna mah. Anya atuh bi kuring ge geus tunuh atuh. Jeung deui kapan waktosna geus seep. Heuleuh mitra waktosna parantos teu nya kapan deui. Jageula urang teu jajar carita dugi ka dieu nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna mang nuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna. Dina sagala kakiranganana tong hilap di like, di komen, oge dibantos di subscribe mitra supados tawis manco. Oge majengna channel Emang supados teras tiasa mendarikeun dongeng-dongeng Sundanya. Atuh manganuhunkeun kana sadaya pangrojongna. Mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.